teh nyangka. Akang mah nanaon teh pake kekerasan wae. Tapi Neng, teu kitu Neng. Akang bisa menang ngalawan sahawae tapi akang eweh ku diri sorangan. Neng kecewa Kang. Tapi Neng. Wah! Duh, si akang ngambek moalnya. Gawat teh. Wah. Wah. Mana ada-adatan kehet. Naonnya? Aing amak lah kasih itu. Pakai Quran adat-adatan. Kebae atuh kumaha aing. Mana? Bah. Asup. Ayo. Saha eta teh Cep? Jadi kieu, Bah. Ieu teh jalmi teh tos kapanggih pingsan di leuweung, jadi ku abdi ditulungan di cenah ka dieu. Nah, betul deh amak kitu kalakuan teh. Nah, hirup teh beut kajuk-juk ku nafsu. Ya. Simbalik. Wah jelema nu jago ngagugu ku hawa nafsu. Jelema anu jago teh anu bisa ngaleungitkeun hawa nafsu, anu bisa ngaleungitkeun rasa kaera, anu boga pikiran nu jernih, anu mikir alus ka saha wae. Aku mah ya kamak mah tuh Bah, tak bisa ditahan euy. Leungitkeun rasa era teh ya. Leungitkeun rasa amek teh. Leungitkeun rasa-rasa nu mikiran kagorengan teh. Hirup teh panjang keneh. Sok ngalengkah perangan hawa nafsu teh. Ulah ngagugu wae ku hawa nafsu nu bakal nyilakakeun engke kaharupna. Sok pikiran. Jig enak mah Cep bawa ka tukang. Menyang muhun, Bah. Ayo. Ayo. Ayo ke tukang lain. Akang mah nanaon teh pake kekerasan wae. Leungitkeun rasa era teh ya.
Leungitkeun rasa amek teh. Leungitkeun rasa-rasa nu mikiran kagorengan. Hirup teh panjang keneh. Akang bisa menang ngalawan halayak tapi akang eleh ku diri sorangan. Akang eleh ku diri sorangan. Neng, Neng. Wah! Neng kebenaran ya pang masihkan iya ka Neng Sukma Oh nyamuhun di saha? di Batur iya di Batur Oh di nya. Jalma Oh nya. di ongkos jalanan. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nah ya ketitipan. Isaha. Buka. Oh, nuhun atunya. Ya mangga. Mangga nuhun. Waalaikumsalam. Cing, Neng, itu naon usina katitipan lu kapisaha. Ini tadi atuh. Ulu, Neng, ieu mah kadaharan udah mah beungar, Neng. Aduh, cing geura urang kopinya. Aduh. Badena teh enak ieu mah kue anu beungar. Ieu mah kadaharan beungar. Asalkan badena teh enak pisan. Urang mah tara mah gitu kieu. Alhamdulillah mah ge gede dina. Iya tuh. Mas sarangan. Ah, sapetan. Bisa video mah. Sok asal aku Neng kumaha eta. Enak pisan nya. Nya itu jika nama aduh kadang cek masak. Bener pisan Neng, kieu kadang beunghar urang mah tara manggih. Nya. Enak pisan. Bener kan enak pisan. Tah mendak kudu beunghar teh kitu bae kadaharan di ararena. Mana nya itu lieur kieu. Lieur. Nya mah teh nya asa teu enak nya. Wah bawa itu. Alah. Ma, aing seru hayam nang duit loba, Ma. Orang anean mah teh mah. Ah, itu kunaon nih rame kieu? Kang si Neng sareng si Emak. Kunaon? Astagfirullahaladzim. Ma! Ma! Ini kagak duit, Ma. Nah berarti aing berhasil bukan nolak si Mos orang hasud jelema gelo masakeun si jelema gelo kunaon yang Si Emak jeung si Neng maot. kunaon yang Teu apa aing ge. bawa-bawa ieu mah ku jelema gelo teh Saha jelema gelo teh? ya urang teh jeung urang hayu Ayo lah. Kang, pamitnya mah akang nyaahkan Neng. Akang kedah tiasa ngarubah sikap, teuing gede ambek, teuing ngagugu hawa nafsu. Neng teh sanes nampi ka akang. Kumargi si Emak teu ngarestuan. Punten, Neng pernah lepat ka akang. Kumargi Neng teh nyaah ka akang. Akang mugia di dinya biasa ngajaga diri. Neng. Astagfirullahaladzim. Ya naonnya. Jadi ingat ke si Neng. Ayo kudu diteyang ya mah ya. Sebel gitu tepung. Ih, wangi mah ya.
saha tah iseun kieu nya. Pamarahan aya. Karoncian euy. Nah, nanya. Bade ka saha, Kang? Iya bade kasih Eneng. Nanti aya ka mana nya? Ayo ngiring. Ngiring ka mana? Ka mana Neng ieu teh? Ayo weh. Kami teh. Kang, iya si Nel dikeluaran ku akang teh. Mugia akan biasa jaga diri dirinya. Nengnya satu. Si Neng teh kunaon, Neng? Ayo nu ngaracun. Racun. Kusaha? Bukan apa? Aing teh angan. Ah, iya jelema ge anu waing di teteangan teh geuning. Lah nya, iya jelema anu ngaracun si mah jeung si Neng teh. Pane? Henteu. Oh. Ah, berhasil. Mane? Henteu Bang, henteu. Mana kunaon lah? Mana nu ngaracun si Neng jeung si Ma? Henteu.
Bohong. Justru ingin yang sahan ngatur si Majeng si Neng. Kardi ke mana? Bohong mana yang dihasut Jang? Dihasut ku saha? Mana yang dihasut ku si Kardi itu? Winge keneangan saha anu geus ngatur si Neng jeung si Emak. Mana teu mikir geus saya mah. Mending uang teangan si Kardi. Bro. Latihan pakai tongkatnya, itu mau. Oh, itu sekali tuh. Itu. Ayo, tuh, sambung. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Mane asup kana jebakan aing. Nah, tega men si emak jeung si Neng. Bongan adi maneh mah teu panya aku aing nek pamajikan sapo mungon. Daripada aku batunya geus we mereka di paehan. Goblok sia. Aing sia. Mana naonan? Maju Kang. Maju. Jauh. Ampun para, ampun para, ampun para, ampun para, ampun. Hampura Neng. Hampura Abah. Oke, kawan aing siang kan ieu sok. Iya aing mah. Pergi. Pedang sia kene. Ayam jago. Rasakan dia tadi. Wah. Bara, ayo.